Wah, aya rajin-rajin teuing Ayo ngobrol itu, ngobrol penghasilan WC biasa rada kepo-kepo. Pengutruk ketua yang diuk we heula lah. Hampura wae udah ngobrol. Hirup teh beak pake nungguan WC geuning sina orang lain muing di tempo kitu nya, Pak. Saya mah ka dieu teh. Tapi boga we duit teh. Apa emang boga sampingan sejen sugan nyegik atau sugan naon kitu sugan nungguan lilin kitu kumaha sugan. Ari bahasa eta teh omongan teh asup kana otak atawa pikiran keur teu normal. Keur teu normal. Keur teu normal. Keur teu normal. Oh, pantes. Posisina keur teu normal. Pan urang teh aya di kala teu normalna nya Kak. Berarti lamun hirup loba teu normal berarti loba hirup nu dipaksa teu normal. Loba hirup anu salah. Salah. Ngan ku kuring mah dianggapna teh hiburan we. Hiburan ya. Da jalma ge nu ngomongna ge makluman. No. Jurig gitu. Nyala jurig sih lain gitu kan. Yang jiwa kamanusiaan teh meureun. Kitu can pot, kitu jiwa bahasana. Ieu mah hampura nya. Ya, jalma nu ka dieu mah boga manehna rasa rumasa. Rumasa naon? Rumasa teu kuat hayang modal cenah. Teu kumaha aya hubunganna teh jeung eta. Oh, eta mah rumah satu buat hayang modal mah eta mah ayana dina dirina. Tapi kan istilahnya Jadi rasa nu mana atuh itu nu kudu diagem. Anu diagem teh kapan eta aya nu nungguan. Kebersihan beureun saeta make listrik naon itu perlu biaya gitu. Cenah aya plang itu eta mah sebagai peringatan supaya jalma anu teu nyahoeun teh berarti teh ka WC teh mayar gitu.